Para mitra anu mulya, wilujeng tepang dangu serang acara matuh dongeng enteng pang beberah mana. Mang Jaya sapara kanca bade neraskeun hanca dongeng nu katunda. Carios nyambung. Judulna nyaeta Mustika Talaga Bodas. Ieu dongeng karangan Bapak Tatang KS ayeuna di bagian ka 34. Peting harita nu kira-kira 12:30 keur meujeuhna jempling. Diparengkeun hujan turun sanajan teu badag tapi cukup kerep. Langit sabudeurna poek mongkleng madna para mitra. Ngabeleg-beg teu kadeuleung ngupetkeun curug-curug acan. Angin ngagelebug ngoyagkeun dan sagaladang daunan. Tangkal awi pating gareret paadu jeung baturna, tapi teu sakumaha lila hujan geus raat deui. Kali angin ngagelebug muraikeun sora lonok ting kereulin. Bangkong jeung bancet meni asa rame. Komo kitu tas hujan, bangkong catang kungkungan disada sisi wahangan. Pendek nama para mitra meni asa sararieup, abong kena patempatan sisi gunung nu singkur ti lembur. Hawar-hawar sora guludu gegeledegan keneh taksiran di tempat anu sejen mah. Hujan keneh di eta teh langit masih keneh poek eueuh bentang sasiki-siki acan. Jegug-jegug anjing ngagogog deui, malah ku ayeuna nu babaung asa beuki mineng sorana malebung sumebar. Waktu nugraha keur saret tibra patukang tongong jeung Nyi Amira, pongpok kamarna meni atra anjing babaung. Lamat naker pantesna teh moal teu euleugeg temenan beuheungna. Heuleut sawatara menit ti sabada aya anjing babaung di pongpok kamar. Harita teh para mitra hing sora awewe ceurik meni bangun anu kanyanyerian. Malah sora awewe nu ceurik siga aya duaan pada ngading diu. Cungungung anjing teh teu eureun-eureun babaung. Rieg-rieg siga aya nu leumpang nincak palupuh ditepas. Reket pantomolo muka, meni ngemplong tapi eueuh nu asup eueuh naon. Disebutkeun muka ku angin asa piraku da puguh panto ditulakan ku ruyung kawung. Tapi naha bisa muka ku maneh. Kebrug panto nutup deui saasal tadi. Rieg-rieg sora nu leumpang di tengah imah. Aya deui riegan. Sora awewe nu ceurik datang deui inghak-inghakan. Leungit sora awewe nu keur inghak-inghakan paledeg palebah lawang kamar. Nu dipake sare ku Nugraha jeung ku Nyi Amirah aya haseup meledeg, siga haseup durukan bodas. Sakicep haseup eueuh jelegedegan aya nu ngajanteng. Dina lawang kamar tangtungan awewe jangkung leutik make kabaya bodas jeung di samping di laman. Malah digelung sadala. Meni dempok gelungna tur make kembang goyang. Kongkorong jeung gelang meni moronyoi sapasang. Geus kitu eta makhluk nu ngajanteng dina lawang teh. Nyarita meni lirih semu ngalengis siga nu bari ceuri. Cece, nuhun teuing Cece tos tiasa tepang sareng Kang Nugraha. Abdi ngaraos bingah. Abdi ngaraos regreg Cece. Cece tiasa sasarengan sareng Kang Nugraha. Mudah-mudahan Cece sareng Kang Nugraha ulah patepih deui. Cece bagja Kang Nugraha bagja. Cece cilaka Kang Nugraha cilaka. Kanyeri kapeulih Cece dianggap kanyeri sareng kapeulih Kang Nugraha. Mangga ayeuna mah Cece ulah kagungan raos asa-asa ngahiji sareng Kang Nugraha. Kapungkur salaki abdi soteh. Ayeuna mah sanes-sanesna deui jalaran abdi mah tos tebih. Tos gaduh tempat anu matu. Abdi ka dieu sanes bade dolim, sanes bade nganiaya Cece. Atanapi Kang Nugraha, mung abdi ngahaja nepangan bade nitipkeun Kang Nugraha. Kalihna ti kitu abdi ngawartosan ka Cece sareng ka Akang. Perkawis ama parantos teu aya di alam rame. Ama parantos ngalih alam ka alam kadoliman. Ku alatan kadoliman engki malela. Ama tiga berus sareng kuda-kudana kana leuwih. Malih Mang Dasri sareng Mang Rubinta sareng pangiring oge naek palastra sadaya. Aki jole tilem ngageugeuh ranca ucing. Salajengna abdi amanat ka Cece sareng ka Akang. Poma salami sasarengan aya keneh di alam rame. Kedah ati-ati. Jalaran dunya teh kenging disebatkeun tempat godaan. Nu mawising tiasa merangan godaan anu baris nyana kana kamusibatan. Cag sagiwe amanati abdi Cece, kalayan abdi moal bade nepangan deui Cece sareng Kang Nugraha. Kitu basa-basana eta makhluk awewe, si horeng Neng Ayu Arumsari nemongan kalawan make amanat. Nu kabeneran pamungkasna nyarita kitu, Nyi Amirah kaparengan lilir.
Malahnya bentak sakit cep katinggal anu ngabelegedeg dina lawang. Korejat Nyi Amirah ngorejat si ganusieun. Sakit cep nu ngabelegedeg dina lawang kamar ngiles eueuh tapak-tapakna acan. Barang jeung kitu cungungung anjing babaung lambat na kerang. Geus sidik anu ngabelegedeg dina lawang kamar geus eueuh mah. Nyi Amirah ngagegeuing Nugraha bari awakna digebi-gebi. Kang Kang hudang heula Kang. Pokna teh atuh korejat para mitra Nugraha ngorejat hudang sartananya semureuwas. Aya naon Nyai, aya naon ieu teh? Nugraha neuteub bari rada karacam kereuceum lulungu. Aduh, nah Kang niasa ku karaeun teuing abdi. Kurang-kurang nama hampir ngajerit Kang. Nyi Amirah tetep moncem-mencerong kana lawang. Ari kitu aya naon Nyai, pok bejakeun ka Akang atuh. Nah jelema jahat nu unggah. Nugraha nyesedak kalawan timuruna aya jelema jahat asup ka imah. Aing jelema jahat Kang katinggalin aku abdi. Siga tangtungan awewe make samping jeung dikabaya. Ngan teu sidi kana rupana. Parang abdi lilir sakiceup ngiles. Ngan saliwat kareunge nyarita kieu. Abdi ka dieu sanes bade ngaganggu ka ceuceus sareng ka Akang. Mung abdi ngahaja nepangan sareng ngawartoskeun. Perkabis ama kalih pangiringna tos ngantunkeun 3 berus kana leuwih. Sareng kuda-kudana kayalian kadoliman ti Engki Malela. Ari Aki Jole tilem di ranca ucing. Tah kitu Kang nu kareungeun aku abdi mah bieu teh. Meuni acara naker nganu nemongan sakiceup ngiles. Ceuk Nyi Amirah nyaritakeun aya caritaan ti nu nemongan. Astagfirullahalazim. Ngimpi sugan Nyai, Akang uni reuwas panjana teh aya bangsa teh aya jelema jahat nu rek nganiaya ka urang. Nugraha nganggap ngimpi. Tah ngimpi lain ngalinur Kang nyaan. Biaya nu ngajanteng dina lawang. Tangtungan awewe ngan teu sidi kana rupana kalawan manehna nyarita kitu. Moal Neng Ayu Arumsari kitu nemongan jeung make nyaritakeun ramana tos maot 3 berus jeung pangiringna ka leuwih. Samalah Mang Dasri jeung Mang Rubinta ge maot didolimanku dalem Malela. Ari Aki Jole mah cenah tilem di ranca ucing. Nya teu sangka boga itikad kidunya dalem Malela. Abdi maras ku Aki Jole we teh jadi tilem cenah Kang. Tembal Nyi Amirah di barung kuburu bayi Cimata. Terus setingkar celak atuh Nugraha ge menang sawatara jongjongan mangadon ngahuleng bari nangkeup tuur. Kalemeng kacipta waktu kawin jeung Neng Ayu Arumsari. Leungit sawangan kitu bereh kacipta waktu Neng Ayu Arumsari. Ngarumpuyuk awakna baroboran ku getih kabedil kuramana. Malah inget kana amanat waktu Neng Ayu Arumsari rek maot di rumah sakit. Ngeukehan kudu neangan Nyi Amirah. Nu ayeuna geus bisa patepung. Tapi teu lila Nugraha kakara nyarita deui. Nya sugan arwahna Neng Ayu Arumsari nemongan Nyai. Tapi keun bae lah tong dipikiran teuing, tong make jadi sieun-sieun. Ongkohan manehna waktu rek maot oge geus amanat ka Akang kudu maluruh Nyai kalawan kudu bisa ngahiji deui. Ayeuna diparengkeun urang geus tepung. Nugraha setengah ngupahan Nyi Amirah nu dipalar ulah terus jadi lamunan. Nu dipake ngeurik teh ku abdi mah eta we Aki Jole tilem di ranca ucing cenah Kang. Mangkaning abdi kahutangan budi ku Aki Jole teh jeung ku Mang Dasri. Sedang Aki Jole teh lanceukna nu ngarawatan abdi baheula katelah Aki Jali. Nah aya telengges kabina-bina teuing eta dalem Malela kawas lain kadulur bae. Sedang manehna kagarwana dalem hurmat teh dinteun teu kasebut suwana sarua jeung ka anak. Tapi aya ku tega kitunya. Geus puguheun rakyat-rakyat meuni eueuh ras-rasan pisan ka rakyat-rakyat mah. Kejemna bea kadaek da eta meureun sieun teu kapake ku bangsa deungeun. Samarukna rek langgeng kitu hirupna teh. Padahal sakumaha manusia moal langgeng cicing dina hiji martabat atawa harkat. Aya paribasa eueuh pesta anu teu lekasan. Aya awal pasti aya akhir. Nyaan telengges kabina-bina teh dalem Malela meuni asa pangrajana we pangkawasana. Kayak ieu mah geus waktuna urang ngilingkeun leungeun baju teh Kang. Peuting ieu nu sepi jempling bari disaksi ku Allah jeung ku malaikat. Abdi janji moal jauh ti gigireun Akang. Abdi perlayan mahan pati hayang dina aya dampaleungeun Akang. Kitu deui pikeun Akang perlayan mahan pati aya dina lahunan abdi. Cenah kudu-kudu teuing atawa dikersakeun urang duaan mahan pati patunyang-tunyang. Teu panasaran asal demi ngabela dulur-dulur urang. Nu bareg ku panyiksa jeung panghina ti jalma biadab. Nu matak poe isu keur urang baris narohkeun raga jeung nyawa. Ceuk Nyi Amirah ngalisankeun janji ka hareupeun Nugraha. Atuh kitu deui keur Nugraha ge sarua manehna janji rek sapapait sama manis. Pae hirup rek babarengan.
Tutas Nyi Amirah jeung Nugraha pada tas ngalisankeun janji dina peuting harita. Ujug-ujug rieg imah nu keur dicicingan teh karasa ngarieg kawas aya lini. Samalah Nugraha nu keur nangkep tuur keneh oge ampir-ampiran rek dijongklok tina dipan. Astagfirullahalazim, la ilaha illallah. Aya lini meureun Nyai. Nya lini panginten Kang. Eta akang ampir dijongklok. Tapi ngan sakali-kali nanya, sakali pengen tarik, bakal aya alamat naonnya Kangnya. Kudu boga paririmon pasti, ditinggalian dina paririmon. Tema Nyi Amirah bari ngolosot turun tina dipan. Nu maksudna rek kacai, natuka karageju turun tina dipan ujug-ujug barakata kareungeus sora lalaki seuri babarakatakan menihan daruan. Jeung semu suka kareungeun ku Nyi Amirah jeung ku Nugraha. Sada di tengah imah bari teu ningali cirimna dibarung ku sora anjing babaung menilamat naker. Sanggeus babarakatakan para mitra jeung gegerem. Handaruan matak pikasieun mangkaning geus di tengah-tengah peuting. Bari anggang ka tatangga gero Nugraha nanya. Tarik bari ngorejat nangtung. Saha anjeun teh? Hah? Manusia atau setan? Pokna bari mencerong kana lawang barakatak nu ditanya seuri. Malah nyarita. Anika montong tatanya. Montong nanya manusia lainna kaula. Si Anika yang nyaho. Kena maksud kula pangna unggah ka imah Anika. Daya lian kula rek nagih ketih pamajikan Anika. Kula ayeuna dibantu. Kula dibantu. Nyaeta ku siluman anu ngabantu kula. Siluman hileud ngabantu kula. Rek males pati ka Anika. Utang getih bayar getih. Utang nyawa bayar nyawa. Kaula disuruk beuteng ku pamajikan Anika. Kula geus lila neneangan rek nagih getih. Ayeuna parang kapangi di dieu bagja temenan kula bakal nguyup getih pamajikan Anika. Kitu basa-basana si horeng jurigna nu korban ku Nyi Amirah. Waktu disuduh ku beusi siku-siku di bumi dalam hormat Wijaya Kusuma. Tayalian Ki Jasmita nurek ngagarong-garong barang-barang dalam hormat. Harita para mitra dibantu ku siluman hileun anu kungsi para mitra sadaya ngageunjleungkeun di eta tempat. Memang ditilih kana kitu nama. Sanajan Nyi Amirah kasebut jiwa awewege dina kaludeunganana. Keeleh ku jiwa lalaki ngan celeng luncat di kamar ka tengah imah bari mawa parabot pusaka. Pamere ti saurang aki-aki nu teu wawuh teh. Para mitra kaum dangu, harita Nyi Amirah tuluy nyarita. Setan? Mendong kubuk si iblis. Lamun bener-bener sia rek nagih getih ka aing, sok geura ngajirim kadua hareupan jeung aing. Ceuk Nyi Amirah meuni awong-awongan para mitra sadaya. Lamun nikah hayang adu hareupan jeung kaula, seug kaula rek ngajirim. Asal nikah pasrah dialah nyawa pikeun ngaganti getih kaula. Paledeg di tengah imah aya haseup para mitra bodas ngelun. Leungit haseup janggelek aya tangtungan lalaki jangkung bedegel kumis baplang jeung godegan. Panon polotot irung namru teu beda ti bangko ngadaplo. Nyai aling nyingkir nyai, keun ku akang urang sing hareupan. Ceuk Nugraha nu maksudna mangayonan makhluk nu disebut curigna Ki Jasmita bungkeuleukan. Cicing heula Kang tong pipilueun akang mah. Keun rek dising hareupan ku abdi. Tema Nyi Amirah bari teu ngalobakeun deui anu dipikir. Ngan saperut muru bari nyudukeun parabot pusaka keris kana lempengan beuteungan jurigna Ki Jasmita. Da puguh eta kasebut jurig meuni sakilat ngejat ka sisi gablos sarangan Nyi Amirah ngageblos. Malah titotolonyong rek neungar panto pada katak jurig Ki Jasmita seuri meuni asa suka. Rasakeun sia. Jurig Ki Jasmita sanggeus seuri rek newak beuheung Nyi Amirah. Oro kaya Nyi Amirah ge para mitra teu eleh kesit.
Rikat kentak dongko kilak malik deui bari muterkeun awak rek ngabanting beungeut jurig ku suku kenca. Peledung suku Nyi Amirah ukur hasil ngabanting kana bilik. Kuat kangah lob kapigelang suku Nyi Amirah beunang. Koleang Nyi Amirah dibabetkeun ngagebru rubuh deket lawang nu ka dapur. Barakatak jurig Ki Jasmita seuri taksiran ngarasa bunga. Jigerah ngalengkah rek newak deui Nyi Amirah. Korejat Nyi Amirah ngejat, siap keris pusaka disabetkeun keuna kana beuteung jurig Ki Jasmita. Batan teurak kalah ka ngebul, bles congok keris pusaka teh disudukeun menang 2 kali. Tapi teu kerel-kerel da puguh ngaranna ge jurig, malah keris pusaka jadi ngabeletok potong. Corelat Nyi Amirah ngejat ka belah katuhu, maksudna rek ngarawel beusi siku-siku. Acan ge karawel geus kapiheulaan manten buuk Nyi Amirah dijambak. Koleang kubrag Nyi Amirah dibabetkeun deui. Ngarumpa kana panto kuat karujan. Atuh teu wudu Nyi Amirah ngarasa teter ngayonanana. Geus kitu mah kakara Nugraha bebelapati. Celeng manehna luncat ka hareupeun Nyi Amirah. Nu keur ngajurah roh kene. Gilek Nugraha malik adu hareupan jeung jurig Ki Jasmita. Nugraha mungaran ngabistelkeun peureup katuhu. Manisa takar kebek kalawan di lelempeng kana beungeut jurig Ki Jasmita, tapi batan beunang malah mah Nugraha nyolonton ka hareup. Kedak tarangna tidak gor kana tihang. Tapi sakitu mah kawilang kuat Nugraha gentak malik deui. Ngan orok kaya jurig leuwih kesit harita nyentok leungeun. Ned solontot bru Nugraha geus 2 kali rubuh. Gigireun Nyi Amirah nu kakara ngulisi. Jigerah jurig Ki Jasmita ngadeuketan deui. Bari panon buncelik huntu nyerengeh siga nu sarihungan. Leungeun duanana ranggah siga rek ngarekeb Nugraha. Korejat Nugraha ngorejat deui. Meh bareng jeung Nyi Amirah ngorejat. Dikersakeun harita Nugraha kakara inget kana mustika dalima. Kusiwal dikodok tina pesakna sarta mustika dalima disantongkeun ka hareupeun jurig Ki Jasmita. Atuh jurig Ki Jasmita disontongan mustika dalima teh harita kene para mitra ngarogo. Malah siga muringis tuluy undur-unduran ngagerem. Harita Nugraha tuluy maju bari nyantongkeun mustika dalima. Beuki lila jurig Ki Jasmita beuki mundur kalawan nungkupan panon. Akhirna ngakuak tarik sakujur awakna kabulan ku seuneu terus gagarabagan beruk rubuh. Sakice para mitra sadaya, wujud jurig Ki Jasmita ngaleungit disusul ku sorang waceak tarik matak ngalenyap. Kana hate dibarung ku anjing babaung lamat, siga nu marengan ngejatna jurig Ki Jasmita nepi ka teu datang deui. Geus kitu mah para mitra sadaya nu katingali. Lintang ti harita teh para wargi sadaya. Siga namah eta awak Ki Jasmita robah wujud jadi awak hileud gede naker, samalah eta hileud geus jadi areng. Tutung para mitra sadaya kaduru ku perbawana mustika merah dari mata. Geus kitu Nyi Amirah gentak nyampeurkeun. Kalawan harita para mitra nyeklan leungeun Nugraha rada ngeleper. Alhamdulillahirabbil alamin. Nuhun teuing Kang. Ku kabeneran pisan akang make emut kana mustika dalima. Lamun seung akang teu inget kana mustika dalima mah kawasna. Abdi ajal ku nu kitu. Lain ku kitu aya ku kabeneran teh di sakuan ku akang. Lamun eueuh dina saku mah pasti namahan pati babarengan jeung dina peuting ieu Kang. Ceuk Nyi Amirah. Geus namah rada reuwas oge ku kajadian bieu. Jurig Ki Jasmita rek ngarah pati robah wujud jadi hileud anu geus geheng tutung para mitra kabeulem ku perwatakna mustika dalima. Rupina para wargi sadaya. Ieu jurig kantos kapungkur nu mahabu. Jurig hileud teh para mitra di Tegal Gorowong anu mahabu. Ayeuna rupina palastra samalih tamat riwayatna. Ieu jurig Tegal Gorowong ku kakuatan mustika dalima. Geus kitu we urang kudu salamet meureun Nyai. Tema Nugraha keur kitu kadenge sora hayam kongkorongo hawar-hawar. Patemalan beuki lila beuki rame si horeng harita teh teu karasa waktu nyerelek geus nincak ka wance subuh. Kang geuning eta geus rame hayam kongkorongo geus beurang sugan. Nyaan sugan geus beurang. Nugraha ngojeng Kang tuluy mukakeun panto nurujan. Ana breh nyawe ti beulah wetan geus aya raya-rayan caang atuh teu hararese harita Nugraha jeung Nyi Amirah tarurun. Tuluy katampian. Beuki lila batara surya beuki luhur cahayana beuki ngempur. Akhirna brai sabudeureun madhab atra kabeh kacaangan ku batara surya nu kakara medal. Sagala pepedut anu nyebutan sabudeureun madhab pada nyingrai.
cai ibu nunyang sang dinadang daunan tinggurilap kadia permata kasorot ku Batara Surya. Manuk-manuk pada ricit di sarada bari pada haliberan kaluar ti eta tempat. Malah aya nu terus hiber jararauh nu eueuh bedana samodel Nugraha jeung Nyi Amira. Sabada ti tampian teh geus init deui ti panganyrekan ngajugjug ka hiji pilemuran pikeun ngayakeun babadamian jeung rayat-rayat nu geus dicaritakeun kamari ka 7 urang rayat. Nu maksudna mah Nugraha jeung Nyi Amirah rek ngaluluguan nolak kana pamentana ti dalem malela tina Soal Upeti. Harita para mitra Nugraha jeung sababaraha puluh urang rayat keur babadamian heula. Samalah dititah marawa pakarang sabogana-sabogana pikeun perjagaan diri bisi utusan dalem malela ngayakeun tindakan ka rayat-rayat. Naon rupa caritaan ti Nugraha jeung ti Nyi Amirah ku sakabeh rayat eta tempat diturut kalawan kahartieun. Memang ceuk pikirna rayat-rayat tibatan mere Upeti leuwih hade ngayakeun kaributan. Ongkoh kanyerian jeung kapeulihan batin ku tindakan dalem walela nu jadi alat bangsa deungeun asa kacida-cida teuing ku dasar kitu para mitra timbul kawani timbul katekadan anu buleud pikeun rayat-rayat diunggal pasisian dina waktu harita. Harita Nugraha nyarita, tah kitu bapak-bapak kenya ke di mana kira-kira setengah jam deui kana waktuna lohor, di mana geus ngalaksanakeun ibadah gancang siap-siap. Tapi urang ge ulah waka aya nu naremongan cicing we di sisi lembur di Nubuni. Ke di mana abdi rek diserang ku utusan dalem malela gancang sarerea nyerang, mudah-mudahan Allah nang tayungan ka urang sarerea, ceuk Nugraha. Mere katerangan deui ka hareupeun rayat-rayat nu keur ngagimbung di kebon awi. Kes kedap bapak abdi bade tumaro sakali deui ka sadayananya. Eta kumaha pangemut bapak-bapak sadaya teu ngaraos dipaksa ku abdi sareng kupun lanceuk? Nyi Amirah nyambungan tumanya heula. Karena pabandengan rayat-rayat po kabeh nemalan meh bareng meninggal geder. Manehna nemalan nyebutkeun henteu. Moal ngaraos gimir majuna nu bade meres ka urang? Moal. Tema rayat ngageder kalawan bener-bener boga itikad anu giling. Nuhun ari sadayana tos buleud mah patekadang. Sok sanaos abdi mah. Moal bade cicingeun bapa, tang tos abdi ge ngiri ngabantu tina abdi dina aya kajantenana mah. Komo tos wareg atanapi abdi mah tos wareg sareng nampi kapeulih batin. Pami kaicalan teh mah tos kaicalan aya kana 4 jiwana. Sapalih perlaya ku bangsa rampog, sapalih di palastra dina perkawis kaing siksaan nalika pancenda mah ngabukbak leuweung. Anu mawi tos we waktosna urang singkil ayeuna mah. Margi kasabaran eta aya watesna bapa, ceuk Nyi Amirah ngebrehkeun leber wawanen. Kahareupeun rayat-rayat atuh aya nu ngaluluguan komo ke rayat di pasisian asa boga panangeuhan. Jadi baroga itikad anu moal sumoreang ka tukang. Dur harita bedug lohor geus disada di masjid. Kalawan teu hararese rayat-rayat nu rek ngalakonan ibadah geus baralik ka imahna sewang-sewangan. Atuh kitu deui Nugraha jeung Nyi Amirah ngadon salat di imah batur. Cunuk kana waktu ningang kana mangsa. Nete wanci nu mustari ningkak mangsa nu sampurna. Nepi ka waktu nu geus dibadamikeun ku Nugraha jeung ku rayat-rayat. Nincak ka pukul 1 harita teh. Panasna panon poe keur meujeuhna moreret menterang mentring. Panas ereng-erengan ngagambarkeun panasna hate rayat-rayat. Langit beng rastaya aling-aling sedeng rayat-rayat nu rek dipenta Upeti geus siap sadia. Nunggu di sisi lemur di Nubaruni. Bari masing-masing nyarekel pakarang sabogana-sabogana. Harita para mitra rayat-rayat sabagian aya nu caricing dina luhur tangkal kai, sabagian aya nu pasireun lemur, sabagian deui dina rungkun-rungkun bari panon menrundut rinat, kadia macan rek ngarontok mamangsa. Atuh kitu deui Nugraha jeung Nyi Amirah geus siap carincing pageuh kancing, caricing dina rungkun malah panghareupna. Heuleut setengah jam, puceng his 3 urang lalaki meuni jarangkung gede. Kalawan taranang naker sedeng tukangeun abrulan lalaki tu. Wungkul para mitra aya 10 urang. Inggeredig marawa pakarang. Si horeng si mana horeng 3 urang nu diiringkeun ku ponggawa utusan dalem malela teh. Rek nagi Upeti ka rayat-rayat. Rayat-rayat nu caricing di luhur kai geus awaseun kana abringan dina jalan rondaan. Harita nu di luhur kai mere isyarah kanu dihanap. Atuh Nugraha gancang kaluar tina panyumputan ngahajar megat ponggawa utusan dalam malela jeung pangiringna. Desa kumaha lila ponggawa jeung pangiringna geus tepi ka sisi lembur, reg eureun tuluy rarat reret siga nu bengong,
sabab di eta lembur meni asa simpe comrek ti aya jalma nu kumalang pereng saurang-urang acan. Malah eueuh ka hayam-hayam acan, ada lain manuk piit jeung manuk gole jerama. Ricit dina tatangkalan, pok saurang ponggawa nyarita ka babaturna anu duaan deui. Alah, nah meni simpe kieu euy. Siga-siga eueuh rakyatna ge ieu mah. Buah-buah malabur nu garoblog teh. Kamarana mantogna cenanya. Nya nipu ta si bawelek, jang di badalo horek kumpul kabeh bari nyerenkeun upeti. Buktina eueuh sahulu-hulu acan si badul teh. Ceuk saurang ponggawa, rai beungeutna meni beureum. Moal nyumput mah ka gunung Cilanceuk, ceuk baturna. Ah nyaho teuing atuh, teh mana bari luak ieu. Keur kitu pucenghi saurang lalaki tayalian nugraha. Maneh siga nu pura-pura ngageroan hayam kurukuran. Atuh gero ku saurang ponggawa digeroan. Kisilah ka dieu sagedeung. Bade pikeun sanaon kan? Nugraha neuteup kana beungeut ponggawa. Ari rakyat di dia kamarana meni sajempling kieu. Manawi nuju dipilarian sun? Sanu keur diteangan? Tanya ponggawa meni tegeug jeung kuraweut. Sungun hayam sasapihan sun tadi teh teu aya dipilarian oge. Dasar manusia tolol sia. Dewek mah lain nanyakeun urusan hayam sasapihan si lain geuleuh. Dewek mah nanyakeun rakyat-rakyat di dieu kamarana? Ponggawa ngambek ka Nugraha Paramitra. Uka tu sim kuring mah henteu maraskeun rakyat di dieu margi nuju milarian hayam. Teh mah Nugraha keukeuh nyebutkeun keur neangan hayam. Kitu sotena dipalar ponggawa sina ambek Paramitra. Unyang sia kalahkah keukeuh nyebutkeun keur neangan hayam. Urang mana sia teh ha? Ponggawa beuki ambek. Tidinya sim kuring mah ti pasir. Pasir mana? Di pasir anjing. Sia kalakuan yang ngomong teh. Di mana sia? Sumun di pasir anjing. Sia teh nyarekan ka aing. Sanes nyarekan sunah di mah di pasir anjing. Oh, jadi sileng teh di pasir anjing. Nya. Naonnya belagug sia ponggawa nyentak. Sumuhun leres di pasir anjing. Nu bener atuh sia pasir anjing itu nyebut teh. Mohon di pasir anjing. Goblok bisa tampiling sia ku aing. Geus mere upeti sileng sia keur taun ayeuna. Loh, ujung-ujung masian upeti sung juragan. Kangena dasim kuring ge sorangan meni seuseut nganak. Naon nu kada dipasikeunana atuh? Ari sanes masikeun irung mah sun. Teh mah Nugraha. Cucunga sia. Aing mah teu butuh ku irung sia tapi ku upeti harti. Mun ka hartos nanging naon nu kada dipasikeun. Meh hapunten we ayeuna moal tiasa nyaosan sun. Harita ponggawa nyentak deui. Dek mah teu nanyakeun aya weuna sia, pokona sakabeh rakyat di pasisian kudu mere upeti. Saweus jadi kewajiban deuleu, karti. Cek ponggawa bener-bener eueuh tinimangan. Pamiji sim kuring sareng rakyat-rakyat nu sanesna teu masihan bade kumaha pangresa? Nugraha nanya kana pamadegan ponggawa. Mere pasti salamet, teu mere pasti disiksa kabeh. Lamun perlu ku kaula diparagatkeun nyawana kabeh, ngarti? Oh, lamun kitu mah Andika teh rek kianat ka rakyat-rakyat atuh. Sedang rakyat-rakyat teh sarua jeung Andika sakulit sageti sabangsa. Nah, meni eueuh tinimangan pisan. Ngalawan sia ha? Teu langkung. Teu langkung Andika rek disebutkeun ngalawan pek, rek disebutkeun ngabantah teu naon-naon. Sabab kuring moal bisa nyerengkeun upeti. Masing kumaha oge, teh mah Nugraha. Urang ajar sia. Tarewak euy, setorkeun ka Pangagung. Ponggawa marentah ka pangiring nu nitah narewak Nugraha. Barang pangiring narek narewak Nugraha kalawan rek diringkus pisan ku Tamang. Teu kanyahoan daratangna rakyat-rakyat ting corowok bari jelung-jeleng nyerang ponggawa. Jeung pangiringna ari katamah-tamah di kokolotan ku Nyi Amirah luncat ti pasir bari ngaluarkeun sora. Harita Paramitra sadaya Nyi Amirah ngajrit merek komando atuh rakyat-rakyat siap. Pada nyerang geus kitu mah rakyat-rakyat jeung pangiring ponggawa kurang leuwih 30 urang teh jadi tarung campu. Bedog harita but betrok terak pada awor. Tumak ting colocos kegendir ting hariu. Wah, pendek naon ni satak pikar sampai kapaureun Paramitra. Harita pangiring ponggawa geus sababaraha urang nu ting jarungkel korban. Nu katiga tak-takna nu punukna kitu deui katilu kutumbak. Ting koceak ting jarerit samalah harita 3 urang ponggawa turun tangan.
milu tarung ngayonan Nugraha jeung Nyi Amirah. Nugraha jeung Nyi Amirah para mitra tinggorowo ngayonan Ponggawa dina kagaranganana Nyi Amirah. Ajeng Nugraha lain deui lalaworakeunana. Kilak siap cenah Nyi Amirah cingceung luncat terus jujuralitan dina siraheun Ponggawa nu keur diayonan ku manehna. Celek Nyi Amirah napak deui kana leureun. Celeng luncat ka hareup bareng jeung kitu beusi siku-siku ti beulah katuh amles kana kekemplong Ponggawa. Ponggawa saurang ngagoak awakna malenting. Bruk rubuh sabab ku Nugraha ditimpah palebah bobokongna ku bedog. Sabrut Ponggawa nu saurang deui nyerang. Nyudukeun bedogna rek ngabongohan Nugraha ti tukang. Ngan orok kaya salah saurang rakyat aya nu seukeut reretna. Katingali Nugraha rek dibongohan teh gentak luncat bari ngaheumatkeun kampak ti tukang. Siu beledak. Ulat. Ponggawa nu rek ngabongohan Nugraha teh ngoceak sirana ampir bejad ditaruh ku kampak. Bru dua orang Ponggawa rubuh kalawan teu lila palastra sapada harita. Atuh kitu deui pangiringna geus loba nu ting jaloprak. Da pugu diserang ku rakyat-rakyat aya ratusna. Sedeng ti pihak rakyat para mitra ngan opatan nu kabeunangan kitu ge teu pati parna ukur kabeunangan bitis jeung walika. Taksiran Ponggawa nu saurang deui ngarasa teter katamah pangiringna kari salapan urang deui jeung manehna. Akhirna cul batur-baturna sorangan teh kabur. Meni teu sirikna notog-notogkeun maneh. Atuh ger rakyat meni sahe ngageder surak ambal-ambalan sabab loba ngahasilkeun tina tarungna jeung nu jadi lawan. Duka kumaha duka kamana jeung duka tumpak naon saurang Ponggawa jeung pangiringna malabur geus datang deui ka dalem malela. Kalawan teu leleda ngadadarkeun tina kajadian diserang ku rakyat samalah dua urang Ponggawa nu korban ge batur manehna dicaritakeun. Atuh puguh dalem malela meninga kidir nafsu kalawan teu ngalobahkeun miceun waktu harita laporan ka kumpeni jeung ka upas yen aya kajadian kaributan. Harita keneh kumpeni jeung upas dibarengan ku rakyat nu implut ka dalem malela tuluy arinit nu maksudna rek malas nyerang malah ku ayeuna pohara pisan lobana. Kacaturkeun kumpeni jeung pangiringna geus tepi ka urut tarung rakyat jeung pangiring Ponggawa kalawan katingal nu korban pabalatak pasoleng kerah. Getih meninga bayabah dina taneuh campur jeung cai leuncang sabab peutingna tas hujan. Harita keneh kumpeni-kumpeni jeung pangiringna terus ngaburak-balik rakyat nu di pelemburan. Atuh teu wudu harita rakyat ti tilu lembur kawalahan malah loba nu korban loba nu tatu sabab kumpeni marawa bedil jeung pestol. Sedeng rakyat ukur ngagunakeun pakarang samodel bedog jeung tumak katut panah. Sabagian rakyat anu salamet terus mabur sabab teu kuat ngayonan kumpeni. Sedang harita Nyi Amirah luncat ti hiji imah nu maksudna rek ngejat. Ngan orok kaya saurang kumpeni ngareret kalawan ti loba dipikir deui beledag harita ngabedil Nyi Amirah. Aduh. Nyi Amirah ngoceak awakna malenting bruk rubuh guyang getih. Regenyeng ku Nugraha rikat dipanggul di bawah ngejat eta tempat. Mapai-mapai sisi walungan. Malah terus mentas sabab katingali kumpeni jeung pangiringna terus ngudag. Kalacat Nugraha naik ka pasir bari teu mikirkeun deui kacape sabab sieun beunang ku kumpeni. Tonggong Nugraha pinuh ku getih para mitra sadaya harita teh. Nu kaluar tina dada Nyi Amirah sedeng kana amanatna tinu goibah perkara mustika dalima teu meunang dibawa meuntas kana walungan lape poho sabab ku gempeur teh. Bari ceuk pikirna hayang nyalametkeun Nyi Amirah sugan aya nu bisa ngubaran. Sanggeus nu malabur eueuh mah kumpeni jeung pangiringna nu salamet baralik deui ka tempatna. Atuh kitu deui Nugraha sanggeus tepi ka hiji tempat reg eureun kalawan ngecagkeun Nyi Amirah nu geus leuleus jeung pias sabab loba teuing kaluar getih. Nyai sing kuat Nyai, sing sabar. Mudah-mudahan sing aya nu bisa ngubaran ka Nyai, ceuk Nugraha nyarita lirih bari nanggeuy punuk Nyi Amirah. Nu harita beungeut Nyi Amirah geus pias koneas. Panonna mah semu ceuleuyeu pok nyarita lirih naker semu peura. Kang Nugraha, hampura abdi Kang. Wayahna abdi moal bisa marengan akang. Pek ku abdi didoakeun sing salamet Kang, sing panjang umur, kekalawan akang sing terus nanyerkeun kawani pikeun ngabela
dulur-dulur urang nu di pakampungan Kang. Hampura Allah. Kulahek Nyi Amirah silahna ngulahek kagigir. Panon rada beunta si horeng Nyi Amirah nyieun poe panuntungan. Leungit sukma kariraga ngabanusan, tapi katitis tulisna ti ajali kudrat tina patokan teu bisa dihalangan. Nyi Amirah mulih ka jati mulang ka asal ninggalkeun alam rame tina alatan ngabela rakyat-rakyat nu di pasisian. Gero Nugraha harita ngagero ka Nyi Amirah beri awak satengah digebi-gebi. Nyai, 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 ya Allah Gusti nu Maha Agung, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Nyai hampura akang Nyai. Nah, Nyai aku teu sangkana keur Nyai barismi heulaan akang. Nah, atuh Nyai teh geus we cicing di jero make luncat sagala. Akhirna jadi kieu buktina, akang kaleungitan nu jadi kadeudeung. Tapi akang muarek jalir janji, muarek sulaya udara tina tali gadang. Akang inget kana janji pas ini pasang subaya. Bagja jeung cilaka diri Nyai dianggap bagja jeung cilaka diri akang. Kitu di raga jeung nyawa Nyai dianggap raga jeung nyawa akang. Heug ayeuna pisan akang rek nuturkeun Nyai. Mudah-mudahan cita-cita urang masing aya nu neruskeun kalawan dulur-dulur urang. Sing bisa lepas tina kasangsaraan, lepas tina siksaan jeung penghinaan ti bangsa deungeun. Kaperih ka nyeri kasangsaraan cukup diranapan ku urang duaan. Pikeun dulur-dulur urang mah muga-muga ngaranapan deui ka nyeri kaperih, ulah ngaranapan deui ka nyeri kaperih jeung perhinaan ti bangsa deungeun. Sing aya dina kamajuan dina sagala widang pangwangunan. Dulur-dulur urang sing maraju, sing palinter, kalawan sing bisa ngaheuyeuk dayeuh ngolah nagara. Nu teu leupas tina dadasar kamanusiaan, nu teu ingkar tina papagon agama. Ayeuna Nyai ngorbankeun getih nu murni, ngorbankeun jiwa ku jalan sabilillah. Keur akang ayeuna pisan rek marenga Nyai mayar janji akang nu geus pasini. Kitu gerendengna para mitra sadaya. Nugraha harita goledag layo Nyi Amirah digolerkeun hanapeun tangkal haur koneng sisi kebon awi. Kalawan sirahna ditiliman ku baju, kuniang Nugraha nangtung ret kana peso belati. Nu ngagoler dina taneuh duka peso saha da geus nyampak aya di dinya. Ceg peso balati dicokot, gerendeng Nugraha nyarita gegerendengan. Harita teh para mitra sadaya bari nyekel perah peso anu sakitu seukeut jeung mencosna. Belati anjeun ku kula rek dipake cukang lantaran. Kula rek nuturkeun ka dedeuh kula nu geus miheulan mulang ka alam barja. Gusti, jisim abdi nadawidi ti Gusti. Kalain jisim abdi bade nyangakeun nyawa jalaran Gusti anu kagungan. Hampura ka dulur-dulur kura anu salamet. Kalaban mudah-mudahan anjeun pinangi jeung kabagjaan sing bisa ngusir bangsa-bangsa nu hianat ka diri anjeun kabeh. Muga aranjeun sing aya dina kaayaan gemah ripah repeh rapi, tur aranjeun kabeh bisa hirup kumbuh sauyunan jeung dulur-dulur aranjeun kabeh. Pileuleyan dulur-dulur kaula di mana meni wayahna ku kaula rek ditinggalkeun sapapanjangna. Allahu pigelang leungeunna Nugraha geus sagabras-gabras nancep. Nancemkeun peso balati sakilat para mitra. Hati gigir aya nu newak saurang laki lalaki bari nyarita. Astagfirullahalazim, renyuh sing eling euy sing eling Sabar heula atuh, sabar renyuh. Apa keneh maneh ka dewek renyuh? Ceuk eta lalaki nanya ka Nugraha. Nyebutkeun si renyuh bari leungeun Nugraha tetep diceklan page. Keur kitu Nugraha malah malik siganu amok. Heuh cia, lesotkeun aing. Lesotkeun leungeun aing sia, lesotkeun. Tong halangan kana maksud aing deuleu. Sok lesotkeun sia. Si aing ka kaliasan itikan ka diri anjeun deuleu. Ceuk Nugraha tatarejel. Hayang leupas tina panyekelna leungeun batur tapi batan dileupaskeun. Malah leungeun Nugraha rada diparieuskeun ka tukang. Sing sabar maneh teh sing sabar, coba ngustapkeun istighfar. Ulah rek kabawa ku sakaba-kaba. Jalan kitu teh moal dipirido ku Allah. Cing apa keneh maneh ka dewek? Coba sidikeun beungeut dewek. Moalnya dewek apa ka maneh teu samar deui maneh teh pan? Moalnya maneh poho deui ka dewek? Uring coba ka anjeun. Sok lesotkeun sia. Tong ngalangan kana maksud aing bari nage. Ya dewek mah geus rek rela ngobarkeun jiwa, geus ikhlas nuturkeun ka deudeuh dewek. Halik nyingka sia, nyingkir. Nugraha malah tipu puncereng. Tapi akhirna peso tina leungeun Nugraha ngagepruk murag kana taneuh kalawan disepak ku nu ngahalanganana. Geus kitu kakara leungeun Nugraha dilesotkeun, pok Nugraha ditanya deui bari diteuteup beungeutna.
Cing sidik kenu bener banget dewek kumane. Pira kumane teu apa? Tetenget ka urut sobat baheula nu dalit ti leuletik. Maneh inget teu kana kejadian urang baheula di Tegal Gorowong? Maneh inget keneh nu dipikayang ku saurang awe urang anak balana anu ngaranna Nihrina? Coba dewek beri jawaban kumane. Cek eta lalaki keukeuh nanya ka Nugraha. Bangun anu wanoh heunaker. Geus kitu leng Nugraha Paramitra meunang sawatara jongjongan ngahuleng. Sirah harita melengu. Bari nying hareupan layo Nyi Amirah dibarung ku cimatanya langkrung. Teu lila Paramitra Nugraha ngareret tuluy neuteub kanu nanya. Saha teh ya anjeun teh nya make nyaho ka ngaran kuring? Da kuring mah weleh teu apa ka ngaran anjeun teh? Nugraha kakara nanyakeun. Bari neuteub seukeut semu heran. Atuh nu ditanya sama mehne malan make mesem heula. Nepi ka poho deui kawas geus pikun we siar nyul. Pira kumaneh teu apa ka dewek? Sakitu baheula ti leutik babarengan sama baheula kungsi ngalasuluh ka Tegal Gorowong. Ceuk eta lalaki ngajelaskeun deui. Ngaso heula Paramitra. Barang harita Nugraha ngadenge Tegal Gorowong kitu. Atuh tuluy harita teh Paramitra sadaya. Tuluy bae harita teh Nugraha ngageriem kungsi ngalasuluh ka Tegal Gorowong. Nya samalah harita kungsi papisa di leuweung ngalatan ka bawah angin puyuh teh. Keke lain ka Kang Surdi teh kitu. Nugraha semunu asa-asa rek nyebutkeun ngaran eta lalaki. Tah geuning apa ka ngaran dewek? Surdi dewek teh. Astagfirullahalazim, Kang Surdi. Hampura kuring Kang. Nugraha ngarangkul kana awak eta lalaki soreng sobat medok baheula katelah Surdi. Nya sabangsuna Kang ge kudu dihampura ka mana wae atuh maneh teh euy. Duh. Eta tukang ngabongkeun hirup kuring mah kasebut jelema nu boga-boga ngadon ka talang sarawe Kang. Ain hayo kuring mangi ka musibatan samodel kieu. Tema Nugraha. Geus poho di temah wadi bari ngadon murag-muragkeun cimata. Bari ngareretan kana layon nu beungeutna ditutupan ku kameja. Geus etong wa kamanyangkeun wangkongan di dieu euy. Na murang ka imah heula yu bari bawa eta layon urang pulas radi mah. Ceuk Surdi haat rek ngarawatan Nugraha jeung layon Nyi Amirah. Atuh teu hararese harita layon dipangku ku sobatna Paramitra sadaya. Punten ku sorangan bari bangun nu hampang ngeunaker. Da puguh Nugraha keur meujeuna gede tanaga pangawakan seseng. Geus kitu mah leos ini eta tempat nuturkeun Surdi bari hatena mangarasa bungah pacampurna langsa. Bungahna dumeh bisa tepung deui jeung sobat baheula. Ari nu jadina langsa ras ka Nyi Amirah nepi ka hanteuna dibedil ku kumpeni. Sedeng hate leutikna mah miharep ka Nyi Amirah. Samalah aya maksud rek tuluy dikawin. Hanya kitu takdir teu beunang dipungkir, kadar teu beunang disinglar. Patokan hirup Nyi Amirah ukur saseret harita. Sajeroning Nugraha leumpang bari mayang layon teh hatena asa beukina langsa campur kelar. Ngadenge sora tonggeret patemalan siga nu marengan. Kanu mawa mayit ari katamah-tamah manuk ricit sirit uncuing meninggalang. Song gadiekeun urang ieu selangan ku Akang bising cangkeul mah nyul. Lamun aya sarung malah digayore digotong kuduaan. Sok urang selangan ku Akang. Ceuk Surdi ngaraskeun memang nya. Beuki lila asa beuki cangkeul. Sasat mawa mayit ari katamah-tamah nyorang jalan nanyak. Atuh song Nugraha ngasongkeun mayit kalawan dipayang ku Surdi. Tuluy indit derek ngajugjug ka imahna Surdi. Nu teu kacaturkeun di jalana ampir nyedak kawanci magrib harita. Surdi jeung Nugraha alias Sirenjul geus tepi. Nu kabeneran harita ditepas hiji imah aya saurang awewe jeung budak awewe. Si horeng pamajikan Surdi jeung anakna keur ngaralong ditepas. Di kajauhan keneh ge pamajikan Surdi gentak morejat. Semunu reuwas Paramitra. Dumeh salakina mamayang awewe nu can sidik kana rupana. Pok anakna katelah Nyi Omah nupi umureunana kurang leuwih 8 taun nanyakeun ka indungna. Mak, tuh si bapa mawa saha ka dieu, Mak? Pokna bari neuteub. Atuh kitu deui indungna neuteub seukeut kalawan emalan. Ting saha atuh nyanyai da can sidik mah oge? Temal indungna. Sanggeus Surdi jeung Nugraha deukeut pok pamajikanana nanya bari ngareret ka Nugraha. La ilaha illallah saha teh Kang? Pokna semu reuwas. Sabab Surdi salakina mawa awewe nu beungeutna ditutupan ku kameja pinuh ku getih jeung anu geus garing. Tong waka nanyakeun lah sok Nyai. Sok kaditu pangamparkeun heula samak di jero.
cek Surdi bari ngalacat unggah dituturkeun ku Nugraha sirilik pamajikan Surdi ka jero kalawan teu hararese ngamparkeun samalah jeung anggelna sagala nu teu disarungan-sarungan acan. Baledag Surdi ngagolerkeun mayit di tengah imah. Cing nyongkot samping hiji nyai heuga pangrurubankeun. Ke dodongeng nama geus rine, pokna para mitra. Nitah nyokot samping ceg pamajikan Surdi nyokot samping lalayu sekar. Tuluy dirurubkeun ka mayit sedeng Nugraha mamelenguk teu kecet-kecet. Dek pamajikan Surdi, harita teh jeung anakna Dariu kalawan siga nu teu sabar nanyakeun deui. Ke saha teh ieu Kang cing atuh buru-buru caritakeun ka abdi, ceuk pamajikan Surdi. Boga timuru palang siang para mitra pamajikanana nu ngora, tapi harita Surdi teu buru-buru nemalan sabab kapiheulaan ku Nugraha nanya. Ari teh lain cepopon teh Kang, pokna bari nunjuk ka pamajikan Surdi nu katelah nyi popon. Heuh popon pamajikan Akang. Tema Surdi bari ngorongkong dompet bako dina palang dada. Gusti nu Maha Agung nyai hampura tu Akang nyai. Nugraha nyolongkrong sasalaman bari cari nakda. Sawangsuna ke saha teh ieu nya Kang? Nyi popon pohon deui ka Nugraha. Piraku nyai teh apaan baheula mah kungsi babarengan ngalasuluh ka Tegal Gorowong samalah nu nyalametkeun nyai teh manehna. Nepi ka nyai baheula dipangnyieunkeun sasaungan dina luhur kai di leuweung. Kungsi ngalasuluh ka Tegal Gorowong. Nyi popon ngahuleng. Nya nu baheula babarengan rek ngalasuluh teh ka Tegal Gorowong. Ngan teu kungsi ngalasuluh sabab harita Akang kabawa ku angin puyuh nepi ka papisah di leuweung. Keke sanes Kang renyul teh kitu? Nya renyul sobat Akang teh ti bubudak, tema Surdi kakara ngajelaskeun. Ya Allah, Gusti nu Maha Agung, kutan teh Kang renyul ieu teh aduh. Hapunten Kang, sanes abdi akon-akon. Saresna pisan hilap deui. Di mana tuh Akang nya meni blengles teu beja teu carita. Ka mana wae ieu? Nyi popon kakara tengeteun nepak kana tak-tak Nugraha. Ah, nyaeta we tu nyai Akang mah kieu geuning ngadon sangsara nyangsara maneh. Tema Nugraha tuluy nyusutan cimata. Ari teh saha Kang renyul? Pamajikan Akang atawa dulur? Nyi popon nunjuk ka mayit. Nyai, lain pamajikan Akang tapi nya lah calon kitu ngan hanya kawe cita-cita Akang can laksana geus kapegat ku patokan manehna di kaniaya ku kumpeni. Di kaniaya ku kumpeni? Tina pasal naon Kang? Nyi popon neuteup semu kaget. Ah nya eta we dijelaskeun satara basna mah. Moal tamat ku sapeuting nyai. Harita para mitra sedih luar biasa pikeun si Renyul alias Nugraha. Anu memang para wargi sadaya kulantaran ditinggalkeun maot ku bebenena nu katelah Nyi Amirah teh para wargi. Anu salilana para mitra hirup babarengan. Memang manehna teh can ngalaksanakeun tika. Namun sok sanaos kitu kaditu kadieu babarengan, sok sanajan kitu manehna tetep hentara ngalangar kana aturan-aturan agama. Surdi harita nyarita deui. Geus heula tong Akang ngobrol panjang lebar nyai. Wayahna ini teu sakedeung, bejaan barudak sina ka Darieu bari sakalian nyimpang ka Maasih. Sina ka dieu bejaan deui aya kapapatenan dulur Akang gitu. Jung ka ditu wayahna nya bisi kabur poek. Cek Surdi megat motong kana wangkongan pamajikanana jeung Nugraha. Atuh teu hararese Nyi popon pamajikan Surdi gancang ini. Rek ngabejaan tatanggana jeung saurang paraji nu sok biasa ngawerdonan. Teu sakumaha lila Nyi popon geus datang deui bari ngiringkeun saurang paraji nu katelah Maasih kalawan teu lila tatanggana Surdi jul-jol daratang. Samalaya sababaraha urang awewe bari moal beas diwadahan kana baskom jeung kana boboko nu maksudna milu nyumang kanu kapapatenan komo kitu di bejaan barayana Surdi. Kulantaran harita geus nyedak kapeuting atuh kapaksa mayit teu dikurebkeun. Hari teu dibukeureup harita sok sanajan geus beres ge di mandian kalawan geus dibungkus ku boe. Isukna kirawan cihaneut moyan mayit Nyi Amirah geus dikubur di hiji astana nu pernah nanteuk sababaraha jauh ti imah Surdi. Sorena kirawan ci asar Surdi jeung Nugraha alias si Renyul ngawarangkong ditepas samalah aya 3 urang tatanggana Surdi milu ngariung. Bari nying hareupan opieun. Harita Surdi nanyakeun tina perkara jujutanana Nyi Amirah maot. Henteu hararese ku Nugraha didadarkeun ti awal manehna ngejak ti dinya.
kalawan naon rupa katunggaraan nepi ka Nyi Amirah maot teh dijelaskeun saujeratna panjang lebar. Tutas Nugraha ngadadarkeun pangalaman hirupna dina sakitu taun nu katukang. Gurutak saurang lalaki tengah tubuh ngadon alewo nyaritakeun perkara bangsa walana nu geus areuweuh ti nagara urang. Samalah eta lalaki tengah tubuh make ngawarangkong ngawawarkeun bisi ayeuna rek daftar jadi laskar. Pugu Nugraha curinghak manehna ngarasa atoh ngadenge beja kitu. Bener-bener hayang ngadaftarkeun jadi laskar. Pok Surdi nanya kenapa badengan Nugraha tetep nyebutkeun Renyul sabab ti leutik sok disebut si Renyul bae. Eta maneh aya niat asup jadi laskar teh ka kota teh geus bener-bener gilig pikir maneh teh Renyul. Dek mananya kitu sotenan bisi engke datang ka kota heug mangsar mingsir. Surdi neuteup kana beungeut Nugraha. Tah, nyan kilanceuk keur kuring malah geus niat rek ngadaftarkeun jadi laskar teh. Lamun kitu teh mah rek neruskeun cita-cita we jeung amanah ti Amirah. Yen kuring kudu neruskeun cita-cita hayang ngabdi ka nagara jeung ka bangsa. Jelasna mah rek milu ngajaga nagara, bisi anu ngarebut deui ku bangsa deungeun. Eun ku sararea ge karasa kanyerian jeung kapeurihan ti bangsa deungeun ongkohan. Kuring cicing wae di kampung mah kahiji teu boga pakasaban, kaduana moal aya pangalaman. Sajaba ti kitu meungpeung kuring can boga kariridu kitu. Tema Nugraha geus gilig rek daftar jadi laskar. Jadi bener-bener maneh geus luasna jadi laskarnya? Nya lah, tema Nugraha ponok. Kajeun atuh. Ai bener-bener gede hate mah ku dewek didoakeun mudah-mudahan sing salamet sing kahonta cita-cita maneh. Peperihun dewek henteu sabab dewek mah geus soga kariridu. Lamun ditinggalkeun teh mah anak pamajikan dewek rek saha nu ngurus. Mangkaning kolot duanana geus areuweuh. Wayahna euy, tong poe ieu kajeun pageto we sugan dewek dia boga milik keur mahanan maneh. Bari inung budak sina nutu heula keur bekel sajoleun mah ulah meuli teuing di kota, ceuk Surdi. Teu sakumaha lila tatangana kabeh pada pamitan. Baralik sewang-sewangan Surdi harita jeung Nugraha kajararo deui brak dalahar bareng para mitra sabab pamajikan Surdi geus nyadiakeun dahareun di tengah imah. Cunduk kana waktu ninggang kana mangsa nitihwan Cinu Mustari nincak mangsa nu sampurna. Harita poe Jumaah sabada Surdi jeung Nugraha balik tas Jumaahan. Pamajikan Surdi katelah nyipopon geus sasadiaan keur bakal Nugraha rek init ka kota. Samalah harita Nugraha geus saged make pakaian bersih pamere ti Surdi. Kang, ge nyai hayu atunya. Kuring mah rek ngeureuyh ayeuna we kalon menta pidung ati akang jeung ti nyai. Sajaba ti kitu ulah kurang-kurang ngapunten we ku kuring diririweuh ti baheula kene, ceuk Nugraha bari nyolongkrong sasalaman ka Surdi. Bral ku dewek di hampura masih ngadi kasalametan, masih ngasil maksud. Sajaba ti kitu keur akang jeung inung budak ulah kurang-kurang ngahampuranya. Ka inung budak jeung keur ka akang gitu. Satadina mah hayang kayang dewek mah nya maneh teh geus we tong ka mana-mana cicing jeung dewek di dieu. Nanya kitu permaksudan maneh ge geus panteng. Tema Surdi bari patarema dampaleungeun. Solongkrong Nugraha sasalaman deui ka Nyi Popon. Bari teu weleh menta di hampura. Geus kitu mah jerut Nugraha turun bari ngajingjing-jingjingan. Nu dieusi ku beas jeung leupeut pamanan ti Nyi Popon. Nu harita Nyi Popon jeung Surdi salakina ngajaran teng ditepas, ngajajakkeun Nugraha ku paneuteub. Bari hate sarua pada ngahelas. Komo kitu Surdi geus asa kadulur sorangan bubuhan sobat daliti leuletik. Sageus Nugraha alias Renyul ngiles tina paneuteupna. Koloyong Surdi jeung anak pamajikanana kajararo bari nutukeun panto para mitra sadaya. Dongengna ditamat para wargi sadaya ieu mah. Atuh kumaha atunya ya urang baturai bae ayeuna mah para wargi sapunya repegat simpai paturai patepang deui wilujeng kantun bae kasadayana permios.